bos. Lah kerkio we keur nyantai. Terus di mana tuh Nini Rabik? Jangan panggil Nini Rabik, aku masih gadis. Terus ditongo lah neangan Cipanas. Hah? Neangan Cipanas atuh ditongo atuh lain naheur di imah tuh. Boga egas jadi neangan kata tangga. Sugan aya boga Cipanas. Oke. Neangan Cipanas kuninyu kopi nu urang, cai panas nu urang, nawaran ge hanteu aing mah. Eta mah lain neangan cai panas, neangan kopi gratis, rokok gratis meureun. Pinter we neangan Cipanas. Kapan ngahaja urang mah neangan nu gratis. Lah, ame gratis arana gen ringan. Lah. Wae gratis ya udah mental eta meni 2 kitu. Dih, teuing ieu mah hayang gratisan wae ieu mah. Geus lah, loba pisan omong ngabuih wae. Nikmat. Nuhun, ai gratis mah. Geuna. Dasar Nini Rabik. Nyaho ari kopi gratis mah. Kenapa sih Neng? Dibawa kanu kieu ih. Aku mah mau ngomong serius sama AA tentang rumah tangga kita. Terus? Kunaon sih? AA mah lebih mementingkan duniamu sendiri tibatan dunia aku sendiri. Ya Neng, sagarupa ge kumaha pepelakan hirup mah. Bungana we Neng mah teu paduli ka teh. Kumaha sih? Abi mah tara pepelakan. Ya Neng, disebut pepelakan teh kieu. Neng teh kudu hade kanu jadi salaki teh. Kudu bisa ngawulaan, kewajiban salaki teh kudu dicumponan. Gitu lamun hayang diperhatikan Neng teh. Kan aku ge osok atuh perhatian mah emang kurang apa? Lah kurang apa? Tah, mantakna neangan pamajikan teh. Kudu palah pilih neangan nu merenah, anu ngeunah kana hate. Silih perhatikeun, silih hargai. Kolot mah kitu. Nya si nya mah, hanya ka masuk tarati heula mah. Sok paneuri bae pugu mah. Nya ai kolot mah. Kan ngadungakeun sing lala unsur langsar, sing runtut raut, sing barisa rumah tangga teh tong sok ngarugu wae nafsu. Geus we malah alah kana mahan pusing ya. Jung ka ditu malah, lah pusing aing mah. Lah heuh kumaha saria we nu penting mah urang mah duit we. Anjing ya, urang mah sama duitan pisan. Nini Rabik. Mana tuh nya besti teh nya mun lila-lila teuing ampun teuing. Ya teh jam 2, teu ka jam 3 mun kanyak sajam ya. Pandaguan besti. Aduh capek. Tah kuning. Bos, lila bos di dia. Oh, mun lila aya saja mah tuh. Aduh maaf bos. Tadi di ditu tuh aya warga. Warga kumaha? Pokona mah geus we. Yo, aya barang bagus. Heeh. Bagus Heeh. Ieu sabaraha ieu? Wah, nu tadi we sakitu 300. Ya, aya duit 300 teh naon abi teu boga jeung meuli bensin atuh nawar we 200.000 bae. Aduh, kumaha atuh nya 200? Baheula mah ieu teh meuli teh mahal. Ya, baheula mah heueuh mahal. Ayeuna mah kan second ieu mah. Geus 200 lah. Mun lain ka bos mah nya geus 300. Nya baelah 200 we mana? Ya, uangna mah ya. Duaan eta teh. Tuh, 300 aya jeung ieu. Gitu we, pake mah ugian awewe. Aduh, kenapa bebek saya ke sini, oh? Oh, gitu we. Baheula we cinta mati, najang beda usia. Ayo najang cewek lain, bere duit deui. Salah paham. Dasar cowok sama saja. Dasar buaya batu. Hah? Itu pacar kamu? Iya, banyak warisannya. Oh. Ayo usum halodo, ampun runtah mending nyedak pisan. Tinggal usik kudu we sasapu, ingat sampean pisan. Anjir, aya Nini Rabik gitu. Kok aing digawean sia teh. Aing digawean kunaon ya? Hah? Bina-bina teh kuntah teh ampun teh. Bar deui. Astagfirullahaladzim, Gusti. Bawa angin gitu ya teh. Benang kok aing digawean. Gawean deui kok aing. Hah? Siapa sok ngagawean ka aing ya? Aduh, ya cangkeng, muni panas kieu, ya Allah teh. Astagfirullahaladzim, dan gara-gara deui ieu sasapuaneun. Kira aku ari angin mah. Allahu Akbar.
Ku aing digawean sia teh bala deui kok sia teh nini rabi kok aing sok kitu bersih ku aing. Nang sinu ngagubrag. Oh, maneh we nya nu ngejailan urang teh. Ento mah ieu mah karek ngadurukan mah. Ngadurukan bae sia. Puguh kau ngawuruntar kan ini teh. Delaka pisan. Ih mah urang mah teu deleka, urang mah rek ngadurukan asli, urang mah bener. Cius. Cius bae sia geus puguh bukti ieu tah. Yo. Di mana-mana wae maling ngaku. Nya hampura atuh abi mah. Abi kudu kumaha atuh ayeuna mah. Ah, sing ngarti we, da mun muruhkeun mah sok kitu legana ieu teh sok 50. Aing kepuga-pugu aing kudu muan nu sasapu. Ya atuh mah ye. Tah kieu saha anu berbuat dosa di dinya bertanggung jawab. Nya atuh mah hampura mah. Mana mah. Astagfirullahaladzim. Kunaon sih ngajak ulin tewet kanu kieu mending ngirit pisan. Ih, enak-enak kanu kieu, Neng. Nu kieu di dieu mah indah gitu. Enak di dieu mah. Indah naonna? Indah pemandanganana, Neng. Hayang jajan ge eunah naon di dieu mah. Ih, panjusu eta ame teu jajan. Ih, boga kabogoh teh. Mani mata salatri aing mah. Muris-muris teuing. Waktu make daek Neng ka atuh. Sugan teh teh loba duitna, bobogohan jeung aa teh. Nyok kieu mah ka jadi salatri jadi pasien rumah sakit aing mah. Ya, sing sabar we engke jajan mah di ditu. Loba tukang dagang mah ayeuna mah cuang niis. Aduh. Aya sini nih rabi deui aing mah. Cik atuh aing mah keur bobogohan kieu teh. Ulah datang atuh aing sini nih rabi aing sok kalah gulul aing duit ieu. Aing mah kalah datang aing kieu aing Naon deui muahu kitu? Anjir, si bos. Geus ganti deui awewena. Cik atuh lah beuki-beuki teh kena cecer. Ganeng atuh cucuar cecer gitu. Ye, aing ngaran ka awewe mah kesehatan. Yang apa mah? Aduh, kesehatan. Ya, ai kesehatan, lari, jogging. Lain ieu mah jeung cecer wae. Saha sih di eta? Lah eta mah geus anu biasa. Anu cemburu kitu, mantan aa suga. Geus lang, gagabah mantan-mantan. Yo, mantan ama garilis. Ini juga nu ambek kitu atuh. Lah geus eta kege repeh eta mah dibere duit mah. Sok atuh bere duit. Heuh, kila. Tata gini. Geus aya kila-kila nama perduitan. Yo, gawat. Ek milih kanan, ek milih kiri, atau yang dicangkemos. Ngisi si mata telang. Geus tenang, geus cicing yo. Aman kieu mah lah geus cicing. Yo, mah yo. Ganeng teh. Sakit tuh. Ulah kudu urang ngabudah wae. Sing ngarti. Lanjutan. Riweuh kana duit mah. Ini rabi.